sabar Terus kahirupan geus lah cerik we geus oh bener lain kira-kira mantap lagunya. Nakeun, Mas. Kanu hade teh Bikin nyareta. lagi. Jangan ngalamun ya. Tapi Pokona dia ke- ngomong Lah, bau nu gablek ieu mah. ada sih iya geus ngabalan dia. Geus ngabalan dia. Heuh, Geus ngabalan dia. Nu boga mah tidak kan dia. Nyarekan moal. moal lah, bae nyarekan nongkrong kunci teh ya. Orang ieu mah do keur latihan. Heeh. Astagfirullahaladzim. Saha ieu? Lain si ora iku neng. Oh lain. Saha? Saha ieu? Oh iya nu gablek iman iya. Tager. Di mana? Kira naon teu boga duit. Iya biasa aya nu keur sedih. Putus cinta euy. Naon teu boga duit. Ditinggalkeun ku awewe. Tembus ya bieu mah he. Bae. Anaknya. Bae. Ya. Bae. Ditinggalkeun ku awewe. Diuk atuh sia teh teu sopan pisan nu goblok peda nu goblok ieu mah. Kada teu boga duit. Putus ku awewe duit mah loba. Putus. Lain kan dia teh urang teh ka dieu usahanya. Langsung diajar gitaran duaan. Oh gitu. Tah keur nyanyi aya ieu. Keur sedih. Galau Sedih cenah. Nyanyi ke awewe. Awewe. Duit bukan sabaraha. 2000. Galau kumaha. Iya, gesek. Aslina ieu teh? Heeh, Bener? aslina. Naon? Tuh. Ini tuh lah. Kayak heula. Ih, kartu naon? Salah nyokot. Ieu mah kartu puskesmas. NPWP baca sih. Oh. Palingan ditangkalkeun ku awewe teh bisa maca. Naon PWP tuh? nya. NPWP teh nomor wajib pajak. Oh, jadi aing kudu bayar pajak. Heeh. Pan di Indonesia teh mane aduh. Iya, dengekeun no ngomong sok atuh, dengekeun. Nuhun enggak. Maneh boga jalan teh ti saha? Oh, Tina bisa. pajak, duit-duit Oh. maneh keneh. Eh, Mentak jalan teh dipergunakan dengan seutuhnya. oh. Terus anu nyieun polisi tidur eta kumaha? Nengaran polisi tidur mah dasare eta tong dikumaha-kumaha, tong digeuing-geuingkeun. Antep. Awan geus sieun ke ditilang daek maneh. Oh. Iya. Kan Waspada ayeuna. kan jalan teh menang urang geuning sok loba ginjlegan gitu. Nya, ada hirup ge seperti itu atuh. Oh, jadi lamun aya jalan nu butut ku urang kudu tamal gitu. Dinikmati pokona mah. Oh. Dinikmati we pokona mah. Lain Aya- dijalani. Hah? Lain dijalani. Dinikmati, dijalani hungkul mah sok teu dinikmati da teh enjoy, Bro. Oh. Jadi mah kerasanya. Gitu, Bro. Jadi keur urang ayana nu ditinggalkeun teh kudu dinikmati gitu. nikmati we. Oh. Nyangan deui nya. Masih ada Orang mana? tempat untuk bersujud. Orang mana? Oh, yo atuh aya bersujud mah ngapoe. Geus eta mah utamanya. Utama. Nya pan istilahna teh gitu tinu ieu ge tinu nangeuna teh Tinu naon? tinu tukang truk ningan. Oh, Kalau maksudnya. tidak ada Tidak ada nan. untuk bersandar masih ada tempat untuk bersujud. Oh. Eta dengekeun tukang truk atuh sia teh. Manggagan mantap. Gitu. Ngan nanya ka maca dina truk lain ngaji. Aing. Pan ngaran ngaji teh teu sagawaya. Oh. Tinu truk oge bisa diaji. Oh, maka ka para baraya dia cek manggagan tong hilap ngamalkeun ti mana wae nu nangna. Manggagan teh acaranya apa ka ditu teh? Oh, itu penonton Kembali manggagan. siapa itu? Hey, Baraya manggagan. bro. Bro. Anu kenal. Lain Sebutkeun hiji-hiji lain aya, datang-datang bro. ka dieu teu salam teu naonnya. Tong sok gitu. Kumaha tuh? Ngomong sok kenal. Mangga kan udah dikenal di mana-mana. Gitu. Beneran eta teh? Mangga kan udah dikenal di mana-mana. Oh gitu. Heeh. Sok foto nate dicetak dipake gerak nyingsiran beuri. Udah cocok. Oh, tapi untungnya Bangga. Bangga, Ah, cik atuh. Berguna untuk semua. Iya, keur baraya manggagan tah kumaha cara menanggapi anu teu jara dikawin siga anu Pokoknya mah tong putus asa we, bro. gitu. Nya. Geus asa gitu. Sing tamat atuh aing mah ari ieu teh. Asa kitu mah anu Ada tamat kumaha maneh ngomong. Geus aing mah. sok atuh sok tadi dia sorangan ka baraya manggagan. Tah, tuh. bere puisi anu puitis teh. Puitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Bagus. Hari salam teh kudu dijawab. Kalau berbicara salam harus dijawab.
seperti itu ya. Ciga kitunya Nah, emangnya dibulak-balikin ditranslatekeun da batur ge ngarti atuh. bisi anu teu ngartieun. Bisi aya orang Syria lalajo. Yang tidak mengerti mantan yang telah meninggalkan kamu. Adas. Sahayu. Sok cobaan ditranslate. Tong ditranslate. Sok ngomongna Sunda. Lieur urang teh nu deuk diungkapkan ke teh jadi lieur geus cicing mah. Saya selalu bingung mengungkapkan sesuatu. Ya Allah. Sedih aing teh. Saya merasa sedih Boga babaturan geus kieu. punya teman seperti saya. Temenan diatur. Tidak bisa diatur. Ya Allah. Ya Allah, Beparinkeun jodoh jeung si eta. peparinkeun kebenaran. Amin sia teh. Amin. Aing ngadoa. Amin. Geus. Ya Allah, Ya peparinkeun jodoh jeung abi. 3 kali ge wios ya Allah. Amin. Ya, ya. Ayo majikan kumaha engke. Buat nonton. Saking Hamburan teu neng teu bohong eta mah da ieu mah Maaf yang ini mah bohong, hanya konten biasa. Siang moe ih.